Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang mumulai basa, reuskeun duduluran, raketkeun babarayaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, daman. Alhamdulillah. Aya nu diteangan ya teh Ki. Saha nu diteangan? Aya ke lah urang eta bari juk lah bisa teh. Oh, gitu. Iya. Iya itu Ki. Aya nu dipilarian nya. Keke. Rumah. Mirarian saha? Daripada sekieu jauh-jauh di juk-juk, anggang-anggang gitu ya, jauh-jauh panjang gagang kuring teh. Neangan anu ngaranna Epi. Epi nu mana itu? Awewe bogaeun anak gitu. Tapi boga anak. Cenah nu marana teh di daerah ieu. Oh, Epi nu mana? Sebab di daerah ieu teh loba ngaran Epi teh. Loba nya. Loba boga salaki, boga anak. Malah mah salakina teh lalaki. Ya, bener. Nah, Epi teh kawan awewe. Nah, bener salakina teh lalaki. Bener lalaki. Heeh. Pokona mah ciri-ciri mah sirahna teh aya bukan. Oh. Oh, biraku salakina awewe. Pan ngaranna ge Epi. Epi teh awewe. Kuring teh jauh-jauh geus ka ditu ka dieu bela anu lempang ge di lengkan saware baningku geus sape hayang nempo. Di mana cicingna eta Epi teh? Karunya gitu. Pan kuring teh meureun luhurna. Oh, atuh da ai leumpang mah di lengkahan saware. Kacoba lamun rek nang kuban leumpangna. Amura kira kuring mah tukang heureuy gitu nya ngarawet kolot. Kumaha di mana ka Epi teh? Aing ngaran si Epi mah mun teu salah bola ditu imahna teh. Oh, jadi aya di dieu ngaran Epi teh. Iya, loba ngaran Epi mah. Kitu mah atuh Ki kuring tuduhkeun we sugame bener gitu tah. Ayo lah, Tuduhkeun iya tuh lah. Sok atuh dipayo tah. Masih motor di pokok ieu Ki. Oh, bener nu ditengan kuring. Bener iya ya. Itu bisa mah udah dibakar nya. Wah, misalnya kuring mah power. Oke nih. Ya teh. Ya. Iya, aya nu neangan. Aya nu neangan, tadi nanyakeun ka Abah. Ya saha bade naon? Ya, lupa teh ti anjing garang kuring jelarian namina Epi. Gitu dah. Hari eteh teh laras Epi. Nyamun. Oh, Epinya. Gak salge. Gaduh. Salge teh pamegat modalnya. Nyamun atuh. Oh, punten apa mah yang beuki heureuy gitu nya, tong dianggap heureuy gitu. Maafnya. Udah maafnya udahnya gitu. Aduh, hayang ngiring salik kitu teh anjing sarang geul. Ya sok atuh Bapak, mah kaleban. Mohon malah di luar. Nengah. Ya sarang luar nya teh. Ya, nengah. Iya sarang ge teh. Sane kok urang kali. Oh, orang kali. Ya introtnya. Nuhun. Udah teh kitu mah. Adi Bapak di mana? Di Belebak tadi teh mapai ya penasian si Abah. So nanti aya cenah. Terus dengan Epi teh istri.
gitu jadi pas pisan. Abi rek ngerat cai. Iya, 1.000 dua rek nyuguhan. Bapak tara ngopi gitu, tara dileut kopi bapak gitu. Barina tuh bapak ada lain. Bapak jangan mandian budak.